Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana. Tepang dangu deui sareng sim kuring mangna nanagon dina pidangan dongeng Sunda. Anu parantos maneh nyana hiji dari carios Jawara ti Leuweung Hideung bagian anu kadua-dua dinten entunya baraya. Alhamdulillah mang tiasa nyarengan deui ka baraya Sunda sadayana. Anu sami-sami mika resep sareng mika cinta kana pidangan dongeng Sunda ti mang ieu. Muga ieu pidangan dongeng sing janten panglipur kanggo kalbu pangbeberah kana manah bara Sunda di mana wae ayana. Atuh mang haturkeun nuhun kana parantos subscribe, like, share sareng lebet di kolom komentarna. Kitun-kitun nama kanggo bara Sunda wae sadayana anu sami-sami mika cinta mika resep karena seni dongeng ieu gitunya baraya utamina dongeng timbang. Mudah-mudahan sing janten tilam kaeling kang urang sadayana arena urang teh urang Sunda gitu anu kedah hamumule kana senina sareng budayana. Bade kusaha deui upami sanes ku urang mah ku urang Sundana gitunya baraya. Mudah-mudahan naon wae namina kitu kasenian anu aya di urang. Boh pencaksilatna, boh jaipongna gitunya, boh dongengna. Tenapi boh calungna, boh sanes kantenna. Sing tiasa dilestarikeun sadayana. Ku pecinta-pecinta seni anu masih araya keneh di urang gitunya baraya. Terus teu nyangkolong ting kana waktu sumangga pidangan dongeng kumang senja dilajengkeun deui wilujeng ngadangukeun. Hiu pledak jengkang awak kita pakening jengkang ka tukang kalayang keblung awak manehna niban kana lemah kolokok tapak kening utahkeun deui getih tina sungutna dadana bejat kateungel pisan ku kakuatanna ilmu kitab mustika anu dipiboga ku Supala. Korjat kadua suku kita pakening katenyok ngerejek telilah ti harita las kita pakening paragat nyawana didinya keneh mulai kajati mulang ka asal dipunut kuno rahayu dipenta kuno kagungan penting harita jadi penting panungtungan keur hirupna kita pakening mah kalaku manusia anu keur diumarakeun ka ieu alam dunya. Cag urang tuna heula Supala baraya keur ngajanteng sorangan bari mencerong ka kita pakening ngeus ngan kari layon ayeuna urang nyaritakeun manuk siluman anu lima nyatana dederuk derekuku celepuk jeung baturna anu duaan. Harita sanggeus Supala jeung si Sudil pon kitu deui anu sejena narepi ka pasir siluman dederuk jeung anu sejena tuluy alentreup kana dahan kai anu area di dinya. Malah maranehna milu ngadedengekeun harita oge kana naon anu keur dibadamikeun ku Akerodi, Tuan Panderhuk, Ki Mardi jeung tua kampung. Sanggeus kumaranehna katenyo yang si Sudil jeung Supala pon kitu deui warga lembur anu sejena geus mimiti tararung jeung komplotanna Ki Balungsi derkuku jeung pada baturna tuluy sing kalayang tina saluhureun dahan kai kituna teh bari jeung sungutna mah teu eureun disarada nyerot turun ti luhur ka handap sing karapak narajang kana beungeut anu jadi lawan nyakarkeun ramo suku jeung pamatukna anu sareukeut kana beungeut jeung sirahna musuh atuh teu kudu balad-baladna Ki Balungsi kabar sing kurubu
sing garwak balas kakeunaan ku cakar jeung pamatukna di siluman manuk. Ari manuk siluman kajabana ti ngabogaan kuku jeung pamatukna anu sarekeut teh. Awakna oge wedog deui. Teuterak dikadek ku bedog. Atuh lumayan rada ripuh keur anak buahna ti balung wesi mah. Dina ngayonana manuk siluman anu 5 teh. Sanajan nya oge ngan saukur 5 siki eta manuk teh. Tapi kagesitan dina lebah ngayakeun serangan ka maranehna. Cida cepet nah. Ocapkeun deui ayeuna Ki Mardi paraya bertarung jeung si Baron. Harita Ki Mardi tuluy-tuluyan manehna narajang ka si Baron. Sakabeh pangarti anu aya dina dirina. Si Baron oge sarua mung eleh ngaluarkeun sakabeh pangabisana anu geus puluhan taun dipiboga ku dirina. Itu ieu duarana can aya nu kabeunangan. Malah beuki dieu teh tamah beuki pogot wae tararungna. Jadi sabat jeung silih takis ku bedog. Sakapeung masuk silih seret. Dogong awas bagong. Cileng si Baron katanya loncat deui ka hareup. Da jeung geus ngayunkeun bedogna rek dibakte narok kana batok sirahna Ki Mardi. Keur aya di hareupeun manehna. Ki Mardi main oge teu cileureun. Bedog keur ngalayang di hareupeun tarangna ditakis ku bedog manehna. Hiup lentrang. Ba bedog diaradu. Sorana sing palentrang, sing puricak ngaluarkeun kembang seuneu. Sanggeus Ki Mardi hasil nakis bedogna si Baron. Ki Mardi main rikat nyambetkeun deui bedog. Karena beungeut katuhuna si Baron anu harita keur ngarangkog awakna. Si Baron mana teh kaburu narik sirahna ka tukang. Atuh sep kulit katuhu beungeutna si Baron kagaris pisan ku bedogna Ki Mardi. Hatena we sakur kagaris. Prihalah tina beungeut katuhuna si Baron kaluar getih. Cileng si Baron loncat ngacaul heula ka tukang. Teu lila cele dua dampal sukuna geus nincak deui kana tanah. Tuluy ngelap heula getih anu ngaleh dina pipi beh katuhuna. Karasana meuntak perih jeung nyeri si Baron. Jadah teh beungeut aing meuni perih kieu. Awas ya. Dipales ku aing mah. Cik si Baron bari nyarita sorangan kituna. Ayo sia, ait kalakak ngacentul gitu, kawas arca we. Kira aku karek kakunaan ku bedog sakitu we. Geus loba ngakulang. Dakur mikiran naon si laing diatu. Dakur mikiran orayeuh cokoran. Lain jago kapan si laing teh. Dah tepina kitu sia. Anu ayeuna keur dirasakeun ku si laing. Kangaranan kakadek ku bedog mah. Da kumaha karasana baruk teh. Sarua batur anu di kadek ku si laing oge. Kitu sia rasana. Mata kudu ngarasakeun. Rasa ngeunahna we ngan nyaya ka papada jalma teh. Abung kanu lemah. Saeutik jalma anu saelayeuk. Gusti pinasa jeung disangsara hirupna. Si laing batur-batur si laing. Jeuh dengekeun ku si laing. Sanajan nyakit dewek lain jelema palei. Tapi teu tega sia. Kudu nyangsara ka bangsa sorangan mah. Ieu atuh beukeun ku bangsa deungeun urang teh ayeuna. Keur dicajah keneh. Kari-kari ayeuna ku bangsa sorangan. Nyatana ku maneh jeung batur-batur maneh anu sajena. Teu karep rasa karunya sia teh. Dewek mah diantep sia. Sanajan dewek cek babasanana. Upay ngabale pangke. Jampana pugang dina peuting ayeuna. Di tempat ieu. Tuh halanganna keur si Mardi mah.
penting daek bumela kalau macaina taina dewek nanya ka si lain narek eling eta moal sia kumaha aring wae dituluykeun deui tarung teh ceuk Ki Mardi bangun anu kemes kituna teh ka si Baron nyarekan kuat ka beak karep lak dasar disirip nepi ka tai ngora-ngorana babasana maka tinggu kesal ku kalakuan si Baron jeung pada baturna anu selai geus ngalaruksak kana kahirupan jalma rea ganeng sia potong ceramah di dieu lain tempat na mah euy intinya kumaha dewek we atuh rek kitu kieu ge usulan teuing kudu pilueun kana urusan dewek mun kitu si lain teh pamanjikan dewek tak kolot dewek naon ayeuna mah urang geura papatkeun nyampe bae bab penting ayeuna dewek si lain rek diajabkeun euy mati rupan deui mah emang si Baron dasar hati batu sia mah dengekeun sekali di usi lain dileut deui emang kitu memang rek kitu rek kieu ge lain urusan dewek yang lain hak dewek dikeun ngalingan ka si lain anu sabab anu diraruksak ku maraneh sakabeh teh anu aya patula patalina jeung manusia jadi dewek teh bisa tarima sia lamun kitu mah aja lamun anu diraruksak ku maranehna teh bangsa temit rek teh teuing eta mah paling sia kabeh ditareureui buleut-buleut meureun jeung dewek teh ari kitu mah moal pipilueun kana urusan si lain mulut teuing eta mah taina narek eling eta moal dewek nanya sekali deui ceuk Ki Mardi ngas mentong babacot ya kana babatokna ge dar we atuh rek tarung deui mah belum dayonan ku dewek oge memang si Baron oh nya kajon ari kitu mah jadi moal matak dosa ka dewekna oge meureunna lamun dina ngabinasa ka si lain teh mah sakeun we aya mah yeuh ceuk Ki Mardi sabrut Ki Mardi rajang deui ka si Baron bedogna anu ngolepat rek nigasna beung kencana si Baron lep si Baron ngelokkeun sirahna ka handap plos bedog Ki Mardi nyamosna kan angin Ki Mardi bedogna dibalikeun deui ka si Baron disepetkeun kana ping-ping katuhna si Baron gerakan Ki Mardi kawilang cepet si Baron mana teh kapuru ngejatkeun suku katuhuna ka tukang atuh kecrok bedog Ki Mardi ngancap pisan kana ping-ping katuhna si Baron goak si Baron goak aduh luncat kituna teh ngajaul ka tukang celek kadua dampal sukuna geus nincat deui ka dalam hari kena ping-ping katuhuna anu ku dawang tapak bedog alai getih seger ketika purialah mancar keluar rembes masuhan karena celana pangsina ayo mantau mundur sia ceuk Ki Mardi bari tuluy manen luncat deui ka luhur diparengan ku ngayunkeun bedogna kana tak-tak encana si Baron nu harita keur unur-unuran ka tukang bari nyepengan ping-ping katuhuna anu ku dawang ku bedog eu Ki Mardi geus ngalayang di luhur gecrok tak kencana si Baron kancap pisan ke bedogna Ki Mardi goak si Baron mah goak deui aduh ruh awakna rubuh kana tadi ari tak tina tak kencana kewor getih sebab Ki Mardi ngadekeun bedogna ka si Baron sahabakna si Baron eta mah ngakoler dina taneuh ari awakna kuyang getih baju pangsi anu dipake ku manehna cibrung ku getih balas kabaseuhan ku getih anu ngapuria tina tak-tak kencana jadilah ti harita
kerjet. Kadua suku si Baron katanya ke kerjetan. Tung nah les nyawa si Baron paragat harita kene. Tayah nawa ingis tekuat deui meurnan. Nandangan kanyeri anu aya dina dirina. Raga baturai jeung nyawa paeh alatan dibinasa Ki Mardi anu jadi musuh bubuyutan manehna. Awak si Baron nangkarak pengkang tina salureun taneuh. Ari kadua panona pelotot nenyo kaluhur. Ki Mardi barang nenyo si Baron geus teu usik teu malik deui awakna. Manehna tuluy nyampeurkeun ka si Baron. Yang geus aya di sagigireunna si Baron. Gog Ki Mardi cingogo dibeh katuhunana. Dampal dengan katuhu manehna ngusap kana beungeutna si Baron. Anu kadua panonna keur molotot kaluhur. Teu lapok kadenge Ki Mardi nyarita sorangan. Ampura dewek bongana sila aing geus teu beunang diomongan. Aberung nafsu amarah wae atuh. Wantuk nanya kieu kajadianana. Juk geura balik wae mah. Didoakeun anjeun ku kuring. Sing dihampura tina sagala kasalahan. Yang ditarima tina sagala amal hadena. Cek Ki Mardi. Geus kitu Ki Mardi cengkat. Tuluy ngaleos ti dinya rek nyampeurkeun ka nu sejena. Nu keur tarung keneh jeung anak buahna Ki Balung Wesi. Kocapkeun ayeuna Martali jeung si Doleng baraya. Nu harita adu hareupan jeung si Banot pon kitu deui pada baturna. Pedog musuh meuni keur sing kalayang jeung kolepat nyamberan kana awakna anu duaan. Martali jeung si Doleng anu duaan kersit pisan. Dina narakisan jeung nyingkahan panarajang teu jadi lawanna teh. Atuh saja banat ti kitu lamun aya kasempatan. Anu duaan sok rajeun ngapaledog-madogeun pasuk awina. Kana beheung-beheungna anu jadi lawan. Teu saeutik beheung musuh anu geus katiir. Ku pasuk awina si Doleng jeung Martali. Awak musuh anu kakareunaan mah ku pasuk awina ti Martali jeung si Doleng sing kereblug sing jarungkal. Laragrag kana taneuh. Bari tara lalila kituna teh. Sok tuluy ngarusak di dinya keneh. Malah si Banot oge geus paeh harita teh. Sabab beheungna katiir ku pasuk awina ti si Doleng. Martali harita katanya manehna keur ngulinkeun pedog dina salureun sirahna. Pedog musuh anu keur sing hariyang nararajang ka manehna kabeh. Ditarakisan ku Martali. Hiup hiup hiup. Blentrang blentrang. Suara pedog anu diaradu meuni sing palentrang mata kelinung ngadengena. Rangkog musuh ngarangkog. Bari malunur ka tukang. Barang musuh keur malunur ka tukang. Martali rikat minahkeun bedogna kana dampar leungeun kencana. Ai ramoleungeun katuhuna dengan sakilat. Nyabut pasuk awi geus meunang cecer-cecerkeun dina sajeroan balik bacuna. Geus kitu blesat blesat. Dibaledog-baledogeun kana beheungna anu jadi lawan. Nu keur malunur ka tukang. Atuh sep sep sep. Pasuk awina ti Martali narancep kabeh dina beheungna lawan. Kuak musuh singgarawak. Bajang nyarepengan kana beheungna sewang-sewangan. Anu kakeunaan ku pasuk awina Martali. Kubrag awakna ti parebeut kana taneuh. Bajang sing salegor kawas domba nu keur digorok kituna teh. Teu lila sanggeusna kitu. Kusak awakna sing karusak paraeh sapada harita. Kocapkeun ayeuna si Doleng sarua man oge teu bina jeung anu geus dilakukeun ku Martali. Narakisan bedog musuh
bari ngaluarkeun pasir awi tina balik bajuna, tuluy dipaledog-paledogkeun kana beuheungna anu jadi lawan. Nu antukna awak musuh sing galubrag, sing carungkal kana taneuh, bari ngarusak didinya keneh. Cag urang tuna heula si Doleng jeung Martali. Ayeuna urang caritakeun deui si Sudil nu keur tarung keneh jeung si Nut. Harita katenyo si Sudil keur ngayunkeun deui bedogna kana pingping kencana si Nut. Si Nut anu memang geus leuleus tenagana sabab lila teuing tarungna jeung si Sudil, suku kencana teu kaburu ngejat atuh antukna kecerok. Bedog si Sudil ngadek pisan kana pingping kencana si Nut. Goak si Nut kadenge ngagoak. Aduh, bro, awak si Nut ngudupung dina taneuh. Ari katua dampal leungeunna nungkup kana pingping kencana anu ku dawang tapak bedog dikadek ku bedogna si Sudil. Si Sudil barang nenyo si Nut geus ngudupruk bajeng keur nyepengan kana pingping kencana, pok kadenge si Sudil nyarita ka si Nut. Sok sia, lamun geus kerek kumaha, ti heula bincurang si laing anu dikadek ku bedogna we. Ayeuna naek ka luhur kana pingping laing, tasa sakedeung deui mah ada beuheung ra naek na bedog teh ya. Ceuk si Sudil. Gandeng sio, ulah wakangna suri si laing. Jauh keneh kana pujit ieu. Dewek caon kunaon naon sakieu mah? Jamak we. Mah si Nut bajeng muringis nembalanana teh. Sok atuh, gerak udang deui ah. Ari nya mah wani keneh kawing. Sok, rek udang deui, da moal adrohol. Mun moal di calana deui ya. Ceuk si Sudil. Urang ajar sio, kadewek nyebut adrohol. Ke heula daguan sikudung. Dewek rek nangtung deui ayeuna. Teh mah si Nut bajeng maksakeun kituna teh rek nangtung deui. Ngajarkeun daguan heula cenah sakedeung mah. Nyarita kituna teh ka si Sudil anu jadi musuhna. Abong duanana oge gaya nu suraung. Sok, kuing ditungguan ah. Bantuan tong. Ceuk si Sudil nawarkeun bantuan ka si Nut. Nukur oseh-osehan rek nangtung. Sok atuh, ulah kolekon nyokeun wae. Bantuan ulah dewek. Tere nangtungna. Teh mah si Nut. Sok, kieu-kieu wae oge kudu dibantuan ah. Rolok pisan ieu mah ya. Ceuk si Sudil bari nyampeurkeun ka si Nut. Geus kitu ngabantuan heula si Nut nangtung. Anggeus si Nut nangtung, pok si Nut kadenge deui nyarita ka si Sudil. Nuhun nya. Sok ka ditu deui mah si laingna. Urang tuluykeun tarung teh. Ceuk si Nut. Ah, sok atuh. Sing malek heula nangtungna. Teh mah si Sudil bari ngaleos di dinya. Teu kungsi lila ti harita geus malik deui awakna nying hareup ka si Nut. Cileng anu duaan loncatan ka hareup. Bajeng geus ngarayunkeun bedogna di luhur. Dipake nararok kana babatok sirah musuhna sewang-sewangan. Heu belentang dua bedog diaradu deui. Kolepat bedog si Nut. Geus ngolepat rek ngahanca kana beung kencana si Sudil. Lep si Sudil ngalepkeun sirahna ka handap. Bari nyepetkeun bedogna kana beuteungna si Nut. Heu plos. Heu bret. Bedog si Sudil nyabet kana beuteungna si Nut. Adena teu jero teuing. Goak si Nut ngagoak. Tuluy deku dina taneuh. Ari kadua dampal leungeunna nungkup kana beuteungna anu kasabat ke bedogna si Sudil. Si Sudil barang nenyo musuhna keur deku dina taneuh bajeng nungkup beuteungna anu kasabat ke bedog manehna. Si Sudil mana tuluy leumpang nyampeurkeun ka si Nut.
Geus deukeut pok kadenge si Sudil nyarita. "Cok, kumaha deui ayeuna? Naon keneh teu kawing?" cek si Sudil. "Ampun, kuring ulah dipaean ku anjeun," tembah si Enut. "Hak, kuring mah rek dipaehan. Ngan uing rek nanya heula ayeuna mah. Dari si laing rek eling tau moal. Uing menanya soteh mere kasempetan weh kai laing. Pikeun eling. Kajaba lamun moal eling mah nya teu naon. Dari tuluy disunatan we ta beuheung teh," ceuk si Sudil. "Ampun, kuring nyerah ayeuna mah. Geus moal rek tarung deui jeung anjeun. Kumaha rasakeun pingping jeung beuteung oge. Geus teu puguh kieu rasana," tembah si Enut. "Nya syukur atoh ari anjeun geus rek eling mah. Ayeuna dicingkeun heula di dieu. Saranekeun awakna kana tangkal. Meh genah geura. Uing rek mantuan we sajena. Kitu weh nya," ceuk si Sudil bari tuluy ngaleos ti dinya. Ninggalkeun si Enut sorangan nu keur deku dina taneuh. Ayeuna urang caritakeun Aki Roji. Nu harita keur adu hareupan jeung Ki Balung Wesi. Sanajan nya oge Aki Roji teh geus kolot. Tapi kawani jeung pangartina mah teu eleh ku budak ngora. Harita Aki Roji katenyo keur luncatan. Nyingkahan kana sakabeh panarajangna ti Ki Balung Wesi. Gerakan Ki Balung Wesi kacida cepetna. Dina ngayakeun panarajangna ka Aki Rojina teh. Sigana wae lamun lain ninggang ka Aki Roji mah atau ka urang lemur karek sabaraha gebrakan oge tangtuna geus binasa ku leungeunna Ki Balung Wesi. Ngan hadena we ninggangna teh ka Aki Roji anu saeutik gedena geus legok tapak genteng kadek. Loba ku pangalaman dina hirupna. Sebrut Ki Balung Wesi katenyo geus narajang deui ka Aki Roji. Peurup katuhuna anu buleud rek kahanca kana careham kencana Aki Roji. Dius peurup katuhuna Ki Balung Wesi. Mending geus ngadius rek keuna pisan kana careham kencana Aki Roji. Lep Aki Roji ngalepkeun sirahna ka handap. Plos peurup Ki Balung Wesi milepas ka katuhu. Ari Aki Roji sanggeus peurupna Ki Balung Wesi teu keuna kana carehamna. Aki Roji ngatoyongkeun awakna ka hareup bari rikat nengeulkeun peurup katuhuna kana kakemplong kencana Ki Balung Wesi. "Yeup, cebrod!" Peurup katuhuna Aki Roji ngancap pisan kana kakemplong kencana Ki Balung Wesi. Tapi awak Ki Balung Wesi geus teuning teu kerel-kerel. Malah mah teregrog-regrog acan. Ki Balung Wesi harita manehna nacongkeun dampal suku katuhuna kana gadona Aki Roji nu keur doyong awakna di handap. Cilepung dampal suku katuhuna Ki Balung Wesi mun geus kacilepung ka luhur rek ngahanca kana gadona Aki Roji. Jaul Aki Roji luncat ka tukang. Nyingkahan panarajangna ti Ki Balung Wesi. Plos dampal suku katuhuna Ki Balung Wesi nyamos ngakan angin. Celek kadua dampal sukuna Aki Roji katenyo geus nincak deui kana lemah. Cilegedeg manehna nangtung dina taneuh nying hareup ka Ki Balung Wesi. Teu lila pok kadenge Aki Roji anu nyarita ka Ki Balung Wesi. "Hayo sia Balung Wesi, kada katurkeun deui pangarti anjeun teh. Sanajan nya oge dewek mah geus kolot, moal dipangajatkeun sia ku dewek," ceuk Aki Roji bari mencrong kana beungeutna Ki Balung Wesi. Anu teu bati sidik katenjona teh da puguh poek. Sabab sajabana ti peuting teh di eta tempat loba kahieuman ku tetangkalan jeung dangdaunan
anu marinuhan ka eta tempat. Pon kitu deui Ki Balung Wesi sarua mah na oge tepati sidik nanyokana beungeut na Ki Roji teh. Saukur juring kangna we hungkul anu katenyona. Kurang ajar hina ka dewek sia. Hayo maju deui. Urang silih cacal elmu jeung dewek ayeuna mah. Urang silih keterukeun pangawasa sia. Urang pada-pada nyepeng sabuk milang tatu. Ceuk Ki Balung Wesi. Sok ari nya mah rek anu pangawasa. Kana mimitian ku anjeun. Rek silih keterukeun elmu mah. Mah burung diayonan ku dewek oge. Ceuk Ki Roji. Rasakeun sia tema Ki Balung Wesi. Geus kitu raketek Ki Balung Wesi ngaluarkeun heula pangawasana. Cacap ngaluarkeun pangawasana. Kadua dampalengan Ki Balung Wesi anu tadina biasa teh ayeuna jadi beureum kawas nu keur nyepeng seuneu. Teu lila jeleng Ki Balung Wesi loncat ka luhur bari ngayunkeun dampalengan ka tuhuna. Ana careham kencana Ki Roji keur nangtung di beh kencaeun tangkal pines. Hiu dampalengan Ki Balung Wesi meungeus nyuruk. Reka gampleng pisan kana careham kencana Ki Roji. Ki Roji harita mah rikat ngajaul ka tukang. Nyingkahan panarajangna ti Ki Balung Wesi. Hiu plos. Dampalengan ka tuh Ki Balung Wesi. Teu keuna kana careham kencana Ki Roji. Kalah kami lepas kana tangkal anu aya di beh katuhunna Ki Roji. Bledag. Pisan kana tangkal pines. Hur, cenah huru ngapeuleum kana tangkal pines. Torok-tok tangkal pines kakeunaan ku dampalengan katuhunna Ki Balung Wesi. Peungas, kalayaang, kurobas, kubrag, niban kana lemah. Ki Roji barang nenyo kakuatan anu dipiboga ku Ki Balung Wesi. Manehna mun godeg. Rasa kataji ku pangawasana anu dikaluarkeun ku Ki Balung Wesi. Tetela cenah. Sajabana ti awakna wedog teh. Ki Balung Wesi oge ngabogaan kakuatan tandang ka jero anu kacida rohakana. Tetela ieu jalma teh kakuatan tenaga jerona lain bantrak-bantrakeun. Lain lawaneun memeh nyatu. Aing kudu hati-hati lamun kieu carana mah ya. Ceuk Ki Roji manehna nyarita sorangan. Ayo rek lompat ka mana sia. Moal bisa ngejat jeung dewek mah. Najan rek nepi ka lak-lakan naga. Moal burung diudag sia. Ceuk Ki Balung Wesi. Bari na oge. Sahanu rek lompat. Geus capek dewek mah lompatan wae teh tiba heula sia. Ka lompat tina masalah mah. Geus bosan deui. Sok we dadar. Rek nanajang mah. Kudu loba nyarita balung sapi. Temal Ki Roji. Kurang ajar. Ka dewek. Make cung kumaha wani nyebut balung sapi sia. Awas. Potaran ayeuna keneh ku dewek mah. Hiat. Ceuk Ki Balung Wesi bari kadua sukuna loncat ka luhur. Aya awakna geus ngalayang ka hareup. Bari ngadorongkeun kadua dampalengeunna kana awakna Ki Roji. Keur nangtung di hareupeun manehna. Blesat dina kadua dampalengeunna Ki Balung Wesi. Kaluar cahaya beureum. Anu sing blesat kana awakna Ki Roji. Ki Roji barang nenyo Ki Balung Wesi. Awakna geus ngalayang di luhur. Jeung geus ngadorongkeun cahaya beureum kana awakna. Ki Roji harita cahaya beureum. Keur ngablesat ka manehna teh di tadah ti handap. Bari ngadorongkeun kadua dampalengan manehna ka luhur. Dipake nadah kana kakuatan Ki Balung Wesi.
nuker nyuruh ke handap. Hiuk bledag. Curalit curalit. Awak Ki Balung Wesi cucuralitan ka tukang. Salto di luhur. Telila cele kadua dampal sukuna. Sincak deui kana taneuh. Ari Aki Roji barang nenyo kakuatan tenaga jero manehna diadu jeung Ki Balung Wesi. Awak Aki Roji ngacungkal ka tukang. Kukulutukan dina taneuh kadorong ku kakuatan tenaga jerona Ki Balung Wesi. Teulila keblug awakna Ki Roji nangkuban dina taneuh. Ari tina jurus sungut kencana ngalih getih hideung. Keur sajongjonan mah Aki Roji awakna can bisa udang deui. Tayona wae keur ngarasakeun dadana anu karasana nyeri. Jeung keur mulihkeun deui sakabeh kakuatan tanaga anu aya dina dirina. Ari Ki Balung Wesi barang nenyo Aki Roji nangkuban dina saluhureun taneuh. Tuluy Aki Roji kumanehna disampeurkeun. Sanggeus ngan kari sababaraha meter deui ka Aki Roji. Pok Ki Balung Wesi kadenge nyarita. Aya udang deui sia. Lamun teu udang anjeun ku dawek rek tuluy dibinasa ayeuna kana oge. Ceuk Ki Balung Wesi bari mencrong ka Aki Roji nu keur nangkuban dina saluhureun taneuh. Kuniang awak Aki Roji katenjo nguniang hudang. Tuluy nangtung kawas biasa. Ari panonna mencrong ka Ki Balung Wesi nu keur aya di hareupeun manehna. Teu lila pok kadenge Aki Roji nyarita ka Ki Balung Wesi. Ayo Ki Balung Wesi, si anjeun rek nganu jajaten deui mah jeung dewek. Atabi si anjeun rek tuluy ngabinasa ka dewek. Ka dewek mah wan notifikasian sia. Sabab saeutik geudena ayeuna dewek geus merjuangkeun kana babeneran kepentingan jalma rea. Atuh sajabana ti kitu. Keur dewek mah geus teu boga kaboberat ieu di alam dunya oge. Pamajikan teu boga. Teu budak nu ngan hiji-hijina teh. Nyatana si Sardi. Tapi ka kiwari oge teuing di mana ayana. Geus heubeul ge teu panggih jeung dewek. Tak mending paeh we keur dewek mah. Dina kaayaan ngabela babeneran. Tibatan hirup oge geus teu boga sasaha. Tah kitu Ki Balung Wesi. Temal Aki Roji bari mencrong kana beungeutna Ki Balung Wesi. Ari Ki Balung Wesi barang ngadenge Aki Roji nyebutkeun ngaran Sardi. Manehna mending ngarenyag. Tuluy mencrong kana beungeutna Aki Roji kituna teh. Barajeng nyidik-nyidik. Teu lila pok kadenge Ki Balung Wesi nyarita deui. Heula. Kadengan dewek teh. Anjeun dia nyebutkeun ngaran Sardi. Saha? Ari eta Sardi teh jeung saha? Na urang mana deh manehna? Oge anjeun. Na ti mana? Ceuk Ki Balung Wesi. Ari si Sardi teh anak dewek hiji-hijina anu ayeuna geus puluhan taun teu panggih jeung dewek. Nu kating di mana ayana? Nu kating ka mana leosna oge. Sabab inditna teh mah teh rek ngalalana cenah. Ari cek indungna mah cek pamajikan dewek. Atuh dewek mah pituin orang Ciheulang lamun si lain hayang nyaho. Kan kungsi baheula keur ngora. Dewek teh bubuara ka lamun Cisoka. Sabab boga pamajikan orang dinya. Tapi teu lila papisahan. Sabab bonok jodona meureunan. Tah kitu. Temal Aki Roji. Ki Balung Wesi barang ngadenge jawaban ti Aki Roji sarupa kitu. Hate manehna meninggal ketei. Sabab jalma anu bieu keur dicaritakeun ku Aki Roji teh nyatana jalma anu ngaranna Sardi nya manehna sorangan. Nu geus mangpuluh-puluh taun ninggalkeun lemur Cisoka jeung nu jadi indungna.
sabab dipake dengan ilmu jeung ngulik kana pangarti. Jadi jalma anu ayeuna keur nangtung di harapan manehna teh nyatana Ki Roji sing horeng bapana sorangan. Keur sajongjonan mah ti balung wesi lemek teu nyare acan teuel siga patung da jeung pipikiran manehna mah terus ras kamangsa puluhan tahun ka tukang. Basa manehna keur ngahariji keneh jeung nu jadi kolotna. Bara Sunda mengusaki heula hancagarapan dongeng dina jejer carios Jawara Tilulung Hideung bagian anu ka-22. Insyaallah bagian anu ka-23 umang saja dilajengkeun deui dina dinten anu saterasna mangaturkeun nuhun kana sagarupi perhatosanana. Dinten diapunten tina sagarupi kakirangan mang saja pamit wilujeng kantun permios.